mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Dedemit di Gunung Warangas atarpi Dedemit Gunung Warangas karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian kedua. Para mitra kaum dangu kumaha daramang sadayana, alhamdulillah Mang Jaya aya hibar repang duati para wargi. Tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas. Anu kamari diteundeun di haneuleuum sieum ditunda di hanyuang siang para dimah nyokot ningalkeun. Ayeuna urang guar deui para wargi sadaya. Urang guar deui cenah para mitra kumaha terasna dongeng judulna Dedemit Gunung Warangas. Sakumaha nu kauninga Mang Ronyok harita teh meunang pancen nu kacida beratna. Tapi sok sanaos pancen kacida beratna kapaksa dikeureuyeun ku margi teu boga pagawean. Sakumaha nu kauninga Mang Ronyok kedah para mitra sadaya nyaeta anjeunna ngaroris sawah nabah lemud anu legana 2 bau alias 1000 tumbak 1000 bata. 1 hektar setengah lah kirang langkung. Ieu teh para mitra sangkan henteu direksa ku beurit para wargi sedengkeun buruhna ngan saukur 10 kilo dina saminggu. 10 kilo ge beas deh, beas pare deh para mitra. Jadi beasna buasa kumahan. Mangga urang teraskeun hanca dongengna eta-eta hiburan pangbeberamana. Sering ieu dongeng teh syukur sawangan para mitra komik malulu lah. Janten teu aya buktosna ieu mah syukur dongeng we kitu. Amina ge dongeng hiburan mangga wilujeng ngadangukeun eta-eta hiburan bae. Nyangakeun carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas karya Kileksa. Para mitra kaum dangu, sabada harita Mang Ronyok ngadongengkeun perkara beratna pagawean kanu jadi pamajikanana nu katelah bihati. Atuh pamajikanana harita teh tuluy nyarita. Heueuhkeun bae atuh Kang. Cobaannya jalankeun heula sugan bisa ditarekahan. Ngadah beuritna teu daekeun ngaganggu. Tapi Kang lamun urang geus boga anak mah nya, jiana teh moal keung teuing peuting teh najan ditinggalkeun ku akang oge moal hariwang teuing. Ceuk bi hati. Kalah kamengkolkeun jejer obrolan teran inget kana nasib dirina. Nu can dipercaya boga budak padahal geus lila rumah tangga geus ampir 15 tahun. Nya soteh tara loba omong pedah we nempo ka ayan salakina. Anu nasibna kabeneran goreng. Diparengkeun jadi nu miskin. Jadi rek nyarita nanaon ge kagok bisi matak jadi ribut eukeur mah eukeur purah ribut bae. Ya ulah salembang atuh manehna. Engke geus waktuna mah boga atuh sing percaya we ka akang din hiji mangsa moal burung boga. Geus lah ulah mikiran nu kitu, eta mah urusan paneuri. Mun akang geus boga gawe malah gampang. Moal loba teuing pikiraneun malah mah urang teh kudu nganuhunkeun ka Nu Maha Kawasa nu geus ngatur kana kahirupan urang. Coba we pikir, lamun kaayaan urang sakieu waluratna, dibere anak anu renai jiga kelenci, rek kumaha petana urang. Kudu kumaha marabanana. Sakege untung urang teh nyajan sangsara ge teu ditambahan ku kana langsaan. Sabab lamun nempo anak teu kaparaban mah aduh, najan can boga anak oge atuh da. Geus bisa nyawang atuh. Cigana teh beuk sangsara jeung tungara tamahna langsa we meureun. Tapi ari kieu mah najan teu boga kejo ge moal hariwang teuing. Sabab moal nempo budak nu ngalengi sayang dahar tak kitu ceuk pamikir akang mah. Sugan we engke lamun geus boga rejeki urang dipercaya boga anak. Sabab aya keur marabanana kitu, temal Mang Ronyok tegasna keur. Heueuh kajeun lah jeung atuh geura mani ka ditu. Mun geus mani urang dahar sabab engke mah akang kudu ngantor meuleuh nya. Oh bener. Rek jaga malam akang teh. Sigana we, sigana nya make jeung jaga malam sagala rupa. Wah, asnya kudu ngagebah beurit meureun di sawah. Sigana teh matak jengkel, pek atuh geura sadiakeun kejona euy. Akang rek mandi heula lah, mandi carpel kieu yeuh kesang, temal Mang Ronyok. Bari terus nangtung koloyong ka kamar gap kana sarung. Terus init ka cai barang we mawalodong keur wadah cai inumeun. Bihati ka dapur rek nyadiakeun sangu da aya keneh sesa kamari. Poe isuk aya harapan kana nyangu sabab geus boga pare 2 gegeus ngan karinutu wungkul. Kocapkeun para mitra panon poe geus suruh. Berai cahaya layung merihibar jalma-jalma urang lembur cilangkap geus ngarampi. Komo barudak mah dibuburak ku inungna sangkan geura asup ka imah.
ulah ngalayung bisi nyeri panon cenah. Padahal mah teuing mana nu bener nganu penting mah ari burit mah geus waktuna ngampi. Sabab hawa beurang bakal ganti ku hawa peuting. Gantina hawa kurang hade pikeun kasehatan komo pikeun barudak mah. Nu matak sok sina ngarampih barudak teh sieun sanekala cenah ceuk paribasana. Ieu teh aya hadena. Tadi jadi terangkeun cenah. Hawana beurang kana hawa peuting teh ganti hawa matak bahaya keur barudak mah. Jadi kapaksa kolot teh nyingsieunan. Yen lamun aya layung matak nyeri panon, lamun dur magrib bakal sieun sanekala. Kumargi kitu cenah para mitra. Geus aya tiba heulana geuninganan. Kolot urang baheula parantos ngawariskeun hal-hal anu memang para mitra asup di akal. Para wargi anu mulia nu sami ngadangukeun ieu dongeng. Tapi pikeun Mang Ronyok mah lain ngampi, manehna geus saged meunang dangdang. Sirah di bulan ka anu ku anu jaba nyorenang sarung. Bisi tiris ari peuting mah sanggeus amitan ka pamajikanana. Terus init ngajugjug ka sawah bah lemud. Dijajabkeun ku reangna sora jangkrik jeung gaang, malah di pipir imah kadenge aya cihcir. Ari di sisi lemu reang sora tongeret. Menipate malan balager naker. Ari cahaya layung beuki lila teh para mitra. Beuki surem bae akhirna mah les leungit. Jangjang peuting mimiti ngalingkup beurang kaganti ku peuting. Hawa beuki tiis bareng jeung kitu Mang Ronyok tepi ka sawah bah lemud. Kaayaan teh di tengah sawah menileng langken. Malah mah gunung-gunung nu parentul katara pating puyudun. Awun-awun geus mimiti turun. Halimun ipis nyebutan gunung. Angin leutik ngahiliwir daun pare pating arulang. Reungit jeung rametuk meninapu ka Mang Ronyok kawas nu atoheun manggih jalma. Wanci kitu sedang di luhur pating kalayang kalong jeung lalai puguh we. Hiji wanci nu matak teu matak resep. Asa keung jeung matak lewang. Komo pikeun Mang Ronyok da puguh ngan sorangan luntang lantung di pasawahan taya batur nu bisa dibawa nyarita. Atuh ngan ukur ngomong sorangan. Kacida teuing ieu mah yeuh teh lati iseun wayak ieu. Batur pikeun cacarita ari kaayaan nu kipoe. Kumaha lamun hujan atunya. Cigana sajabati tiris teh keung deui. Aya ge saung jiga rek runtuh sieun katingang mah aing mah. Kumacara namun aya balad burit cenah nyerang pare. Teh malah Mang Ronyok bari terus leumpang mapai-mapai galengan sawah. Tapi henteu bisa gancang da puguh geus poe. Jeung deui can apal kana kaayaan di dinya. Atungan ukur ngarayap we jiga nu lolongan sirikna henteu dirarampa. Akhirna reg eureun. Lantaran ngadenge nu ricit di sarada jigana mah beurit silih udag. Sakapeung pating korosak sora daun pare nu ditubruk. Mang Ronyok pating puriding bulu punukna. Bet sieun ngadenge nu kitu asa-asa moal betah cicing di dinya. Waduh. Jiga sora juring eta mah. Wah nya aya beurit loba-loba teuing. Yeay. Mun seah kitu jiga ribuan. Kumane wakanana atuh. Mun bisa mah di ala buntutna we wungkul. Ngara bisa disetorkeun ka bah lemud, tapi eta naon anu pating kurut-kurutnya. Dia suara kunti eta mah. Kalau beki rame, kumahanya cek Mang Ronyok bari ngusapan pundukna. Terus ngabulan sirah ku sarung padahal mah geus dibungkus ku anu. Tapi sora nu ricit teh jeung kat-kat kut-kut kalah ka beuki rame. Malah kadenge ti unggal pojok sawah. Di tengah kotakan seah sora beurit nu lumpat dina rungkun pare, gero Mang Ronyok ngagorowok ngagebahkeun para beurit nu keur pesta. Beurit. Ningkas ya beurit. Barawi ka ditu, kalabur sing jauh. Montong deket-deket ka dieu barina oge. Cek Mang Ronyok bari ngusapan punduk. Ari sabab kalaka beuki pating puringkak sakujur awak ngageter jeung paranas tiris. Pating sariah kawas aya jurig cai. Sora Mang Ronyok jiga ngaleungit. Lantaran ngagorowok dina kaayaan nu plung-plong kitu da ongkoh kasilep ku angin nu ngahiliwir. Jiga nyerot sora Mang Ronyok. Sedengkeun kaayaan beuki poek hawa beuki tiis. Ari sora beurit kalah kanamahan pating korosak bari ricit di sarada mata keung. Hampir ngarumpuyuk Mang Ronyok teh para mitra.
Manehna ngarasasieun anu lain lumayan sabab sora beurit lain hiji atawa dua, tapi rame kadengena ti unggal tempat. Antukna Mang Ronyok ngarayap lalaunan ngajugjug ka saung nu rada anggang kudu ngaliwatan genep kotakan geledai. Cilaka ieu. Kakara setengah jam geus karasasieun ieu. Tetela caritaan si Kampleng teh teu nyalahan. Jigana lain beurit samanea iteu ieu. Tapi beurit 1000 manea meureun. Kakara ayeuna aing manggihan anu kieu ieu. Da biasana mah paling loba ge 5 beurit. Sarta dibentur ku batu ge kalabur. Tapi ieu mah aleuk jiga nurakan ka aing. Tapi kemelah disaksian ku aing sagagahna ge beurit moal ngaleuwihan ka manusia. Aya mereka saung heula ngadurukan ngarahwisa sediru di geuning ditiris ieu yeuh. Mang Ronyok terus mapai-mapai galengan sawah. Sakapeun kapaksa ngarayap dasieun labuh. Ngan untung galengan teh tuus henteu leueur. Baraseuh ku cai ibun sarta merang ku daun pare. Tapi najan bari jeung hese oge akhirna mah tepi ka saung lantaran katempo keneh ngelemengan. Blus Mang Ronyok ka saung. Uyup ayap neangan tamiang garing, urut tutukus katuturus kacang panjang. Sanggeus manggih terus dicacag ku bedog cekes-cekes kur ngahurungkeun kayu api. Terus tamiang nu bubuk teh diduruk atuh brai kaayaan di dinya jadi caang. Mang Ronyok ngadurukan bari siduru pipikiran kumalayang ka tengah sawah nu keur diranyah beurit, yakin moal bisa dihalangan. Kacida ieu. Kacida teuing nya mah ye jeung tibatan kudu ngalamun jiga kieu mah. Keneh hees we di ieu mah. Keun bae loba keneh pagawean mah. Kudu kumaha mah geus kieu jeung di kudu ngahakanan. Naon namun aing lapar? Geus kasawang pisang saraeun. Ya segala walurat segala teu aya. Tapi arek dipaksakeun ni sapeuting mah. Ngan isukan rek bebeja ka Bah Lemud aing moal daek narima pagawean kieu. Tetela manehna teu licik hayang untung mung rugi. Ka aing lain ngaku sobat ari kitu carana mah. Kalah kameros jiga ka sato we. Licik pisan tah si Lemud. Awas ya. Jiwarah si anu licik mah. Maitaya pisan rasa kamanusaanana. Ka aing teh geus nganyap jangan nyangap jalma hina pisan. Di aku sobat kalah kajiga nu asap ka sapi peres. Ari buruhna saeutik ari pagawean jiga kieu. Saasa ge moal bisa ngajalankeun tugas jiga kieu mah. Kumaha carana ngagebah beurit anu sakitu lobana. Bener-bener gelo si Lemud teh kudu dibere pangajaran sia ku aing. Keun hati-hati sia Mud. Si Ronyok lain budak borok kulu mending ngarekan budak rode kulu pisan sia mah ka aing teh. Cek Mang Ronyok dina hatena. Jeung tibatan ngagebahan beurit kalah kangupat Bah Lemud. Pikiran Mang Ronyok kumalayang kanu jauh, malah mah inget deui kana kajadian tadi. Basa ngobrol jeung Bah Lemud, beuki lila hate beuki panas, lat poho kana kawajiban, terus ngalamun lila pisan bari sidul. Kaayaan para mitra sadaya beuki lila beuki peuting. Karasa sepina teh teu aya batur, najan rame ge ku sora beurit. Teu matak genah kadengena. Malah sakapeung sok kadenge sora lok-lok jiga deukeut. Matak maruringkak bulu pundu komo mun aya sora heulang hingkik mah nu ngalinur. Mang Ronyok meuni sok ngarerempodan bakat ku sieu. Bulu punuk pating puriding harudang kabeh. Lila-lila Mang Ronyok sadar terus nangtung bari nguliat. Puur karasa panas balas siduru tapi tonggong mah tiris. Dah ngees we jeung tiwatan ngajaga beurit sakitu lobana mah. Jadi carekan ieu moal kalabur atuh. Kalah ka surak we jiga nu ngaheureuyan ka aing. Komo sawahna lega deui. Ning sare ngarengkol lah. Kabeneran di saung aya palupuh tuh. Hanjakal we eueuh samak jeung anggelna lah. Mang Ronyok unggah kana palupuh terus keprak-kepruk ngerah rada bersih meusan. Ulah marerang teuing maksudna mah geus kitu goledag ngagoler terus murungkut bari peureun. Para mitra kaum dangu, tapi kakara ge beres menerkeun simut. Ulah kulon kadenge sora jalma meni reangan rata-rata jiga ngirung ngomongna.
beki lila beki jelas sebaik kadengena jika loba naker. Ari langit ngadak-ngadak lenglang malah berai-berai rada caang memeusan. Bentang baranang bari pating kariceup di langit. Mang Ronyok ngerasa heran terus cengkat deui. Gek diuk bari nangkep tuur ceulina meni rancung-rancung we ngadedengekeun kaayaan di tebeh kulon. Tetela loba jalma. Malah Mang Ronyok jadi yakin eta teh jalma-jalma nu keur ngaromong. Heran, nasaha los-los ka dieu heuh? Rek naraon meni lobaan kitu. Pating gereneng sadaka pipir saung. Sahanya cing urang teang ka sawah. Mang Ronyok ngagerentas dina hatena kituna teh bari menerkeun sarung. Dibelikeun kana cangkeng perah badoges digilirkeun ari suku rada baal da puguh tiris. Sedengkeun sirah dibulen ku anu cerut Mang Ronyok turun terus kaluar ti saung bari taki-taki. Sabab bisi aya bangsat atawa jalma lian nu kumaha ngulampreng kadinya. Barang geus aya di luar. Mang Ronyok ngahuleng lantaran kaayaan teh jadi caang. Ngan henteu we jiga ti beurang mah. Ngan ukur jiga caang bulan wungkul cukup pikeun ngawaskeun kaayaan di dinya da daun pare oge katara kalayan jelas. Atuh matak heran pikeun Mang Ronyok. Aing tidak can sare kakak beres menerkeun simut. Tapi naon sababna bet kaayaan jadi teu kaharti ku akal ye. Ieu alam jadi caang jiga aya bulan. Tapi bulan eueuh. Nu loba ukur bentang. Ulu jiga aya dutan jalma tuh. Yeay. Mending ngabring marawa buntelan. Naon tadinya? Jeung naon sababna suara beurit jempe ye. Na baralik atawa kabur. Itu kadang hiji acanya duh. Hanya ka atuh boga obor nu bisa nyaangan kana rungkun pare. Beurit atawa naon teh. Cek Mang Ronyok ngomong sorangan kituna teh bari luak lieu. Jiga aya nu diteteangan. Barang keur ngajanteng kitu ti tukangeun aya nu pating gerendeng ngaromong ngan basana teu kaharti. Terus Mang Ronyok ngalieuk ari breh geus ngajajar jalma-jalma jangkungna jiga sarua. Papakean harideung kabeh. Kalayan teu narunggu parentah eta jalma terus weh ngalaan pare mending ngajajar jiga nu dibuat para mitra sadaya. Bari recok ngaromong semung nyirung ngan bae basa teu kaharti ku Mang Ronyok. Rai bulu punuk Mang Ronyok maruringkak huntu norok-tok jiga nu kabulusan. Sakujur awak karasa tiris pating sariak leungeun ngaleper jiga nu lilinieun. Akhirna mah Mang Ronyok teu kuat nangtung. Brek diuk dina galeng hareupeun saung. Sedengkeun di sawah ngajajar ribuan jalma nu keur dibuat. Sakur pare nu geus koneng mah diarala malah nu beuneur hejo ge dihanca ku lobaan. Waduh, tobat teuing. Nya saha atuh teh nya piraku bah lembun make panen wayah kieu. Nanaonan make ngalapare dina waktu peuting. Itu jalma nu loba kitu sawareh ngakutan karung, nu geus pinuku pare sawareh manggul gegesan. Yai. Nanaon atuh ieu nya? Da yakin aing mah teu ngimpi teh. Tapi aya nu kieu nya. Mang Ronyok ngan ukur bisa ngomong dina hatena. Panon molohok ka tengah sawah nu keur dihanca ku jalma-jalma hideung meuni lobaan. Sora rea ngaromong meuni saheng tapi tetep basana mah henteu aya nu kaharti. Hal ieu beuki matak bingung pikeun Mang Ronyok. Akhirna maksakeun ngarayap mapal galeng anu rada bunyi. Maksudna marek ningalkeun eta tempat da puguh sieun pisan. Bari ngarayap Mang Ronyok babacaan sabisa-bisa. Tapi da puguh pikiran keur teu puguh kamana wae losna para mitra sadaya. Saterusna mah gegeryeman teu puguh jiga nu keur selang-seling. Sedengkeun nu dibuat tetep rame malah asa kalah beuki euyeum. Jalma-jalma geus mimiti ngarangkutan pare ka jalan gede sawareh ngabaredega di sisi jalan jiga pangawal. Tapi baju sarua kabeh malah majangkungna oge sarua. Ngan sok aya nu dongkok kawas nu geus bongkok tapi jagjag keneh. Atuh beuki kageteun Mang Ronyok teh. Manehna beuki sieun teu wani nangtung, leumpang ngarayap ciga nu ngoronang, bari ngomong sorangan. Kaduhung dae ka aing malah geuning kalah kade kasiksa ku rasa sieun. Wah, ieu mah moal kaubaran atuh ku pangaji 10 kilo saminggu mah pagawean kieu teh. Aing mah teu wani kudu nyang hareupan nu kieu mah. Lain labaneun ajan wani ge batur mah lobaan.
Kebiar dibaliklah tibatan kasiksa kieu mang sabodo teuing teu meunang gawe ge. Mang Ronyok terus ngarayap lalaunan lila-lila srog ka sisi sawah belah kidul. Dung nangtung terus lumpat rek balik ka lembur, tapi teu kanyahoan aya nu megatan dua jalma barajuh hideung panon pating burilak jiga herang pisan. Raden euy, nega mana maneh? Manjung manigana we ngalah ngamur. Munaon sia teh nurutkeun manehna ha? Cek nu rada jangkung bari molotot. Atuh puguh Mang Ronyok reuwas jabat teu ngarti deui. Da manehna mah teu rumah saboga manor atawa pangawas da digawena ge sorangan. Pok Mang Ronyok nanya bari unur-unuran. Kesaha maneh teh? Naon sababna make ngahalangan kana niat kami? Kami mah lain pagawe maneh rek balik ka lembur. Naon sia? Sia alasan nih. Ngging bunan-bunan teu mamuh ka aing. Mentong loba alasan sia. Hayu digawe jeung manur. Namun teu nunut di modalan sia ku aing ha. Nya teu amal kan anu si jero. Sahaho kan wasihung. Geus hayang modal sia teh. Hayu digawe sia. Lamun teu nunut, ngangkieu aing nu ngaran si Wahisa. Lagi bohong ka eta ngaran. Ulah pura-pura sia diwajak ku aing. Usihung aing deuleu. Cek jalan manu jangkung ngaran si Jelug. Ari baturna disebut Wahisa. Puguh Mang Ronyok beuki heran sabab aneh make kaget ngadenge ngaran si Jelug jeung Wahisa da puguh teu wawuh. Kumaha ieu teh? Namake nita gawe ka kami saha nu kumawani marentah ka aing? Saha nu kumawani ngajajah ka aing barina oge? Mun aing hayang balik kudu kumaha? Haling nyingkas ya. Mun teu nyingka dicacag sia ku aing. Aing mah najan ponok boga bedog deuleu pikeun nyacag awak sia. Ari sia gableg naon rek ngawajak ka kami teh ha? Dijenengeun kejo sia ku aing mah. Can apa kangaran si Ronyok sia ye bedogna ye? Cek Mang Ronyok jadi nekat. Serepet nyabut bedog terus masang kuda-kuda. Jiga jawara nu rek tarung padahal mah teu ngarti kana ulin silat. Ieu mah keur nyingsieunan musuh sugan sieun da hatena mah ngageter jeung palaweut. Ngalah-ngalawan sia. Najan apa ka anak Jelug? Hane sia mun hayang nyomaan, rasakeun ye. Cek si Jelug luncat mendingan sakolepat. Siap dipapag ku bedog Mang Ronyok. Pros bedog Mang Ronyok ngadek angin. Dadana kawas anu anu nyakar horeng Ki Jelug ngorowot dada Mang Ronyok. Baju ngabarawak soeh jeleng Mang Ronyok luncat ka tukang bedog disiapkeun deui. Tapi nu ngaran Wahisa nubruk ti gigir sabrut berak teku hareupeun Mang Ronyok. Barang rek ditarima ku bedog, inung sukuna karasa nyerinya nyautan kawas anu ngegel. Gurubug Mang Ronyok ngagurubug bedog ngaceleng ka tengah sawah. Gagabah sia. Kumawani ngegel inung cokor aing? Kunaon sia setan? Tarung teh jiga bobanyit sia. Mang Ronyok kakejat. Keur kitu cebet pipina anu nyabok, leng sirah karasa lieur. Meuning ngubeng. Tatampuan ranyai kararoneng malah mah pasawahan asa dengbe. Jiga rek bahe jari jeug tolonyong kubrag kana kotakan. Pare meuni rebah. Tapi korejat Mang Ronyok kudang deui. Ki Jelug geus ngayunkeun peureup anu budeud hiuk kabro kana iung Mang Ronyok. Atuh meuni ngajengkang ka tukang kubrag nyang korah deui kana rungkun pare. Waduh. Ampun ki sobat. Atobat deui kunaon ieu teh? Nadu nyiksa ka aing aduh. Ieu irung meuni nyautan kieu kudu kumaha ngubaranana? Awas sia bejakeun ka aki aku. Ku aing sia bejakeun ka aki deuleu. Cek Mang Ronyok bari muringis karasa nyeri. Hari si Wahisa nubruk deui ka sirah Mang Ronyok cetot asa anu nyeureud kana tarangna. Anehna teh si Wahisa mah teu nonyok atawa najong tapi ngegel jiga ucing bae. Aduh. Mending kena digawe jeung kieu mah aduh. Aduh ampun ting ulah disiksa euy dewek teh. Digawe jiga batur atuh teh. Cek Mang Ronyok bari ngusapan tarang. Tapi para mitra teu aya dinu ngajawab malah mah Ki Jelug ge kakaramureleng jiga nu gemes. Ari Wahisa nangtung gigireun Ki Jelug. Narempokeun Mang Ronyok nu keur muringis sedengkeun kaayaan di sawah tetep rame. Jalma-jalma nu dibuat ribut jiga parebut hanca. Nu ngakutan karung beuki loba meningaleut. Ku Mang Ronyok katempo ngan kurang jelas da asa rumeuk tetenyoan. Akhirna Mang Ronyok ngusap beungeut pok ngomong deui ka si Jelug jeung ka si Wahisa. Jelug. Wahisa. Aing teh ulah disiksa euy. Aing rek nurut kana parentah sia asal aing cagerkeun ye ulah usaha lieur kieu hulu teh ye. Mang Ronyok usapan tarang terus nepakan sirah jiga nu lieur. Nah nih sia.
moal aya hampura deuleu nya reng ni monongon sia ku aing aing bisa ndorkeun ka anjeun ranya nuling ni ngaradon wah sia monongon mah ngeulu bawa ka ngaradon sina dihungum ku anjeun ranya sabab geus ngalawan ka kaula cek Ki Jelug marentah ka si Wahisa. Tilu bari carita terus ngaborogod leungeun Mang Ronyok. Malah mah para mitra sadaya teu kanyahoan ti manajolna. Geus aya 5 jalma milu ngaborogod ka Mang Ronyok terus diparayang dibawa ka sisi jalan. Dihijikeun jeung tumpukan pare nu kacidarobana. Jalma-jalma pabaliut matak lieur anu nempo. Malah Mang Ronyok meuni nyanyautan sirahna bakat kulieur. Pipikiran selang-seling antara eling jeung henteu. Sora jalma nu ngaromong teu mata kaharti. Ongkoh ganeng tapi teu nyaho maksudna. Ngan ari nu seuri mah kanyahoan ngagak-gak jeung ting cirihil, tapi nu ngomong lila teu liana teu kaharti. Ngan ukur ganengna wungkul, sedengkeun Mang Ronyok ditunda gigireun tumpukan pare dijaga ku 5 jalma nu sarua make papakean hideung. Jangkungna sarua panona jiga harurung. Ari Mang Ronyok mah teu bisa naon-naon, kajabati ngajogo bari ngumar cimata. Sabab kakara harita ngarasa ditalian leungeun ku batur disaruakeun jeung tawanan padahal mah teu rumah saboga dosa teu pupuguh para mitra pila kadar ngalawanan si Jelug. Harita para mitra Mang Ronyok tuluy ngomong sorangan. Nasibna aing teh teu pupuguh bet aing ngaborogod kieu teh. Naon atuh kasalahan aing teh? Jeung bisa atuh Ki Jelug teh nya. Jeung si Wahisa teh yang bisa hari Kangjeng Raja teh di lemur aing mah daun ngaran kitu atuh. Jeung di dawuh raja, bu. Cilaka ieu. Pileuleyan ruhati akang teh. Gara-gara nu ngajaga pare bah lemud nu pedi. Diri teh bat kudu ngalaman kieu paingan anak buah bah lemud beak bae. Paingan pamajikan bah lemud paeh bae jiga mah dibarawa ku jalma ieu. Peda boga sawah di dieu meureun. Atawa munyung kitu bah lemud teh. Aduh. Buah-buah meureun aing dipake wadal ieu. Teh ceuk beja mah kitu cenah nu munyung teh sok ngawadalkeun ke batur. Mak, bapak, nini, aki tuh. Ye si Ronyok rek diwadalkeun ku bah lemud. Citurungan atuh mak, bapak udah dikieu-kieu ye si Ronyok. Karunya ka pamajikan mulain maraban, ceuk Mang Ronyok dina hatena. Panon melong ka jalma-jalma nu ngaleut marawa karum. Malah lila-lila mah jalma nu dibuat karumpul meningaliud loba pisan. Ngumpul sisi jalan deukeut tumpukan pare. Mang Ronyok teu boleh ngarasa heran. Sabab eta kajadian henteu kahontal ku akal, malah mah lila teuing mikir sirahna nepi ka lieur nyanyautan. Pating jeletot asa aya nu nyoco. Pikiran Mang Ronyok teu sanggupeun mikiran hal eta. Disebut ngimpi da teu rumah sasare. Disebut kanyataan da teu kaharti ku akal. Malah mah jalma nu ngaromong ge teu kaharti. Jeung di jalma nu sakitu lobana teh jangkung menirata, nu jangkung ukur hiji 2 jiga namah jangkung teh pamimpina. Nu jangkung teh pamimpina. Teu lila kurunyung aya 2 jalma nu jangkungna leuwih luhur batan anu sejen. Oreng teh Ki Jelug jeung si Wahisa nu tadi nyiksa ka Mang Ronyok barang jol nu duaan jalma-jalma nu ngagimbung ngadak-ngadak cempe. Teh yen wani nyarita sakecet-kecet acan. Sepi lir gaang anu keur disada ka tincak liangna. Tetela Ki Jelug teh pamimpina. Gede pisan pangaruhna malah Mang Ronyok colohok bengong bari ngupat jero hatena. Ieu Ki Jelug teh. Nah saha atuh manehna teh? Paingan ku aing teu bisa dipungpang ka hayangna malah dilawan ge kalah kanyiksa. Aing eueuh daya ieu. Asa teu pupuguh awak leuleus deui. Oreng pamimpina Ki Jelug teh da geuningan baladna ge simpe kitu. Tapi ari dipake ari pare dibarawa ka mana atuh inya? Kumaha ngakutanana barang sakilobana ieu? Ari jalamana mangan saeutik mun dibandingkeun jeung parena mah. Matak heran. Apaan pare geus koneng can kabeh ieu tapi nah pare jadi loba kieu? Buah-buah ya negara siluman ieu. Aing teh buah wae di negara siluman. Cilaka kaya kieu mah ieu. Barang jeung cacapna gerentes hate Mang Ronyok Ki Jelug ngagorowo. Tarik jeung sorana kadenge ku sakumna anak buah pokna teh. Wanya malat ieu mane ku urang-urang manawa bisa nya. Hayu urang manani. Ngeur ayeuna nyungup sakieu isugan urang alahan deui. Muncan meres samba bisi gamuru meurang. Hayo pada-pada mangul ku sananya. Keur disamut ku surah.
Mani euneur hanaruan pating jorowok jeung pating silih sigeng jeung baturna tetep basana teu mata kaharti nu kahartieun ku Mang Ronyok ngan ucapan kejelug gungku nyaritana bari ngirum colohok we Mang Ronyok teh nyaksian jalma-jalma nu maranggul karung hiji sewang legeudeut ngalit mapai jalan gede meningan tai hiji-hiji jiga nu tas tuman geus tuman teu silih tubruk teu paheula-heula estu tartib mata kresep nganu mata kaget ceuk pikiran Mang Ronyok teh didinya teu aya jalan gede nu ngaburung-burung kitu. Jangan ukur aya jalan satapak nu balaku jukut, tapi harita mah aya jalan anu ngaburung-burung mata kresep. Komo mun keur diliwatan ku jalma nu sakitu lobana mah jeung deui bari maranggul karung, puguh we mata kresep anu nempo. Pikeun Mang Ronyok matak maruringkak bulu punuk, hatena pating sareblak teu puguh rasa. Akhirna tumpukan pare nu sakitu lobana teh beak. Nu tinggal ngan kari Mang Ronyok sorangan diriung ku 5 jalma nu teu wawuh jeung teu bisa diajak ngomong. Da basana teu kaharti keur kitu haok cijelug nyentak. Manuna muisurna mangaluk menengong urang bawa ka negara urang zina dihukum ku Gangjeng Raja saukusur ku 5an wayahna berat moisan mun ngalawan onaran we jalan. Kebeg Mang Ronyok narenjang sabab ruas ngadeng eta parentah da kana caritaan Kijelug mah ngarti sedengkeun 5an sing pating ragamang kana awak Mang Ronyok saterusna Mang Ronyok pada ngagotong ku 5an. Pikiran Mang Ronyok mimiti selang-seling antara eling jeung henteu rarasaan henteu puguh asa aya dina pangimpian malah akhirna mah poho kana sagala-galana dirina asa ngalayang hampang ngapung ka awang-awang teu aya karasa nyeri teu karasa kesel teu karasa naon-naon awak asa ngaleupikan jeung asa kakalayangan tungtung mah teu inget di bumi alam. Mang Ronyok jiga nu nyaba ka alam gaib nu can kungsi ka sorang kumanehna. Kacaturkeun isukna para mitra anu mulya panon poe geus moncorong ti beulah wetan. Manuk-manuk recet di sarada ngabagiakeun sang Batara Surya nu kakaramadal. Sinar koneng jeung beureum pating arudat mata klucu mega bodas ngayang beulah wetan. Barodas sabelah sawareh di karoneng katojok ku cahaya panon poe nu kakarabijil. Angin keur leler harita, angin leler harita teh. Dang daunan caricing tayanu oyag. Komo ti pasawahan mah daun pare teh. Tayanu oyag pisan tungtungna. Ngagarenang kucai ibun simut jeung kungkang areunteup keneh dina pare nu keur beuka. Manuk piit geus pating alabring, rea pisan terus areunteup kana pare nu keur beuneur hejo. Sarta maranco parantina bari maracokan ricit jiga nu bunga. Dina kaayaan kitu di lemur anu keur meujeuhna rame kacarai. Nu init ka sawah jeung ka kebon malah anu rek ngarit atawa ngalasulu. Tapi biru hati mah henteu ka mana-mana manehna buru-buru ngadon nutu. Dilisung tatangana maksudna rek nyampakeun sangu keur salakina nu bakal datang balik gawe. Menis segut di gawena, dasar resep ari aya pagawean mah komo rek ngabagiakeun salaki tas digawe. Nutu teh lila, sabab ngan ukur henteu lila para mitra ukur saeunan, asa cukup keur sakalieun tuluy diisikan sarta harita keneh disangu bari siduru. Geus beurang ye sangu tereh asak, tapi can boga dengeuna jeung naon atuh nyampakeun tas digawe nya. Tapi asal aya sangu haneut we jeung cai enteh tubruk resepna moal burung bunga ngeunda uyah mah aya. Kieu we karasa najan kakara nek boga gawe oge. Sumpeg teuing ari wayah kieu teh. Lamun Kang Ronyok teh digawe teh wayah kieu teh keur pasea-sea parea omong we jiga kamari. Tapi mimiti ayeuna mah moal meureun tangtu salaki teh capeun balik gawe. Ku aing kudu disampakeun ka dahareun nu haraneut. Temal biru hati ngomong sorangan terus ngasurkeun seuneu. Seeng saheng, hate tenang, sangu ngebul, puguh we matak senang pikeun biru hati. Nu sangsara mah da nyangu isuk teh langka pisan atuh. Di hati harita para mitra kaprak-kaprak keur masak di dapur. Atuh sabada sangu asak mah terus disadiakeun di tengah imah. Deungeunna mah saaya-aya we da puguh taya bahana najan hayang loba oge. Geus kitu ibu hati diuk dihareup bari megat salakina balik. Beuki lila beuki beurang panon poe ngarayap beuki luhur panas beuki moreret. Malah katepas oge geus kapoyanan ari jalma-jalma geus mimiti tiiseun. Nu ayangan ukur barudak jeung kolot nu rempo bae.
Diburuan menirapang hayam tatangga, sedengkeun tibelah tonggoh kadenge anu nutu. Kulantaran Mang Ronyok teu aya bae manehna jadi curiga. Lantaran kamari mah para mitra jangjina kira wancihan moyan teh geus datang, harita mah geus rumangsang can moal-moal. Be, edas na ka mana heula Ikang Ronyok menika dalon-dalon cenah. Palang siang menang kacilakaan atau menang gangguan di jalan. Tapi aya naon di sawah atuh? Wa teuing kasarea di saung meureun peuting nyidar bae. Duh. Kumaha ni sulanana atunya? Teh malbi hati jiga nu bingung. Jerut turun kaburuan terus kukurilingan di pipir imah gawe alak ilik bae ka jalan. Geus tengok deui ceuk paribasana nepikeun nyeri beuheung sosongeteun. Tapi nu dagoan taya nu datang sup ka dapur terus nempuan cai enteh dina teko kalah ka geus tariis. Sup ka tengah imah sangu dirampaan tetela geus tiis. Tapi nu rek disampakeun can datang keneh. Beuki hari bangun bae biru hati. Antukna kaluar deui ti imah gek diuk dina golodog. Harita ngalamun jauh naker, nyipta-nyipta kasalakina nuker aya pagawean. Akhirna mah bet boga sangkaan goreng, sabab geus ampir jam 11. Tapi Mang Ronyok can datang kene. Nu ngadagoan teh geus kesel diuk, kesel nangtung, nyeri beuheung sosongeteun balas ngalieukan ka jalan. Tetela eueuh nu datang geuning. Mun kieu mah yakin salaki kami teh meunang gangguan atawa meunang kacilakaan. Atawa kumaha atunya? Rek disusul wae kitu ka imah bah lemud ku aing. Rek ditanyakeun ka manehna sabab nu ngagawekeun teh manehna. Mun teu daek tanggung jawab teh asa kacida teuing barina oge, ceuk biru hati. Bari terus nangtung sup ka jero imah. Sarta teu loba miceun waktu terus wedang dan saringset naker. Sanggeus nutupan jandela jeung panto gejelig indit semurusuh ngajugjug ka lemur luhur rek nepungan bah lemud. Gancangna carita biru hati geus nepi ka lemur luhur. Sarta langsung tatanya ka jalma nu kaparengan patepung. Sangkan dituduh ka imah. Dituduhkeun ka imah bah lemud. Sanggeus kapanggih terus kukurilingan luareun pager pakarangan. Sabab henteu bisa asup da pantona di pageuhan, ari rek uluk salam taya jalma nu lampreng. Atuh bingungeun biru hati teh. Euleuh paingan Kang Ronyok nepi ka gelut heula jeung si Kampleng. Da kieu geuning di dieuna teh. Jika nama Kang Ronyok maksa asup ka jero pakarangan, nu akhirna disangka bangsat ku si Kampleng. Tapi aing kudu kumaha mun hayang ka jeronya, lantaran teu bisa naek kana pager. Jeung digoreng patut ari jalma nu sok nerobos pager mah. Beuh. Meni harese cenah nya mah teh abongkeun kana beunghar. Temal biru hati. Dina hatena mah para mitra. Terus ngomong dina hatena maksad teh. Terus mapai pager kabelah kulon susuganan aya si Kampleng keur ngored atawa sasapu. Tapi tetep jempling taya jalma malah imah. Ge jandelana rutup ngan untung keur kitu aya aki-aki nu leumpang bari kunang itu. Srog tepung jeung biru hati atuh reg ngarandeg heula. Nuju milarian naon nyai kukurilingan di dieu teh. Ceuk eta aki-aki bari melong ka bi hati. Kabeneran pisan bi hati bungaheun pok ngajawab. Nuhun patepang serang aki abdi teh bade ngadeuheusan ka juragan lemud danging cenah lebetna sesah. Ka mana atuh anjeunna teh nyakinya? Manawi aki uninga ada geuning katinggalina mah ti iseun pisan di lebet teh. Oh, bade ka juragan lemud. Teu araya anjeunna teh mah ge enjing keneh ge tos arangkat sareng si Kampleng. Malih mah putrana ge dungan hiji-hijina ge ngiri. Saurna teh bade ka sawah cenah jawantosna teh. Aya paretos koneng si Epsada ya gitu. Tak gitu nu ka kuping gua aki mah nyai. Dupi nyai teh nu ti mana atuh sarta bade naon pang nasumping ka dieu. Cek si aki jiga nu panasaran lantaran katempona jiga nu dines. Euleuh ku tante kitu aki. Paingan salaki abdi henteu aya mulang atuh jiga nama di sawah keneh meureunnya. Nanging sawah nu mana saurna teh ki? Sawah nu caket ka lembur Cilangkap kitu. Cek ibu, cek bi hati jika teu marire kana pertanyaan si aki kalah kamalik bari dia coloho. Oh ya ras nyai laras pisan. Di sawah nu caket lembur Cilangkap. Keke ari nyai teh di Cilangkap. Saha caloge nyai teh atuh naon margina tiasa tepang di dieu. Sareng kumaha ngawicanana? Aki-aki beuki heraneun. Mun aki abdi teh pun roh hati kawit mati dieu keneh kapungkur mah. Nanging lami ngumara di Cilangkap janten
Ari mah tuh mah dicilangkap abdi teh ngiring sareng salaki. Dupi lalakon apang tiasa tepang sareng bah lemud kieu aki. Derek-dek nyaritakeun lalakon salakina. Ngan teu ditatap kabeh ieu mah ukur garis badagna bae. Tah kitu lalakon teh aki. Teh lebih hati bari melo. Jadi kitu. Amun kitu mah atuh buru-buru atuh susul ka sawah ka ditu nyai. Susuganan di sawah aya keneh salaki nyai teh. Sabab tadi teh ribut bogo. Aya nu mawa beda parebah lemud ceep cenah ku beurit. Cek si aki tenang. Banon melong kana beungeut biru hati jiga nu ngarasa watir. Nuhun aki bade dibujang ka sawah ayeuna atuh. Nuhun aki premios atuh abdi bade milarian salaki abdi. Manawi aya laratanana. Song biru hati ngajak sasalaman ku si aki di tampanan bari manggut. Sarta ngadoakeun ka biru hati. Sangkan para mitra sadaya biru hati aya dina kamulyaan. Leos bihati init bangun rusuh ngajugjug ka sawah. Nu aya di deukeut lembur Cilangkap. Ari si aki mah colohok we bari neuteub nu init terus ungut-ungutan bari ngagereneng lalaunan. Jiga-jiga rek aya kajadian aneh ye. Geus aya kembang-kembangna tina kaributan. Lamun hiji jalma nu berat beunghar geus aya gogodak ieu, biasana bakal aya buntutna ieu teh. Komo geus nganggap hina ka sasama mah. Moal jamuga hirup teh. Da eta atuh si Abah mah kena-kena beunghar, bet boga sifat madi. Boro-boro daek jakat kapage we kawas ka kuda we. Mudah-mudahan we bah lembut sing disalamatkan Gunung Maha Kawasa. Sing dililirkeun hatena. Sing meunang hampura tinu Maha Welastur Maha Asih. Sababah melumut teh tatangga aing keneh. Moal ngeunaha teh mun ngadenge tatangga cilaka teh. Kitu gerendeng aki-aki teh terus init deui salsenaker. Sora iteukna getrak-getruk matak linu teuing rek ka mana manehna teh. Da teu cacarita leumpang rumangieun. Tapi najan kitu ge tetep leumpang mah para mitra taya kasieun. Ari bihati harita teh kebat lumampah. Ngajugjug ka sawah teh leumpang meuni sirikna teu lumpat bae. Hayang buru-buru anyog kanu dituju sedengkeun panon poe beuki panas bae. Meuni ngoprot ku kesang manehna teh napas ngahegak bangun eungap. Tapi tetep lumampah bari ku kulutus dina jero hatena. Apa Kang Ronyo matak naon atuh mun balik heula nya? Ngarah kami teu antep arpeun. Atawa ngabejaan nitah batur rata-rata atawa nitah kanu sok nariang cai. Dasar ieu mah teu aya kahideungan pisan ka pamajikan teh jiga kanaon we. Sok dianggap salibat kawas nu eueuh gunana. Padahal kami mah ngadadeluk masaknya diakeun manehna. Tapi nu didagoan teu mol-mol, dasar lalaki can boga luang. Kakara daek wae kana gawe teh canyaho jeung elmuna. Jeung di si Abah lemud teh meuni nyiksa teuing atuh ka kami teh kena-kena ka jalma miskin. Meuni teu dihargaan matak naon mun bejaan heula atuh. Da aya si kampleng. Tapi keun urang susul ka sawah ku aing. Nah kumaha kaayaan di ditu teh? Leumpangna biru hati beuki gancang. Puduna nurug tugas kaliwatan. Seroga irigasi terus mapai tamakan kahilirkeun. Leumpang jadi ngalenghoy lantaran capek meuni calawak bari ngahegak. Breh pasawahan geus katempo tapi sawah bah lemud mah anggang kene. Kahalangan kulungkun haur anu ngajajar sisi susukan. Kuliwed biru hati mengkol ka kenca terus mapai galengan sawah tuturubun muru ka beulah kaler ngajugjug ka hiji saung anu panggedena. Eta teh tandana sawah bah lemud da nu sejen mah teu boga saung nu gede jiga kitu. Manuk piit rabeng meuni di sarada ricit. Kagebah ku biru hati anu ngaliwat manuk galatik ricit haliber mururungkun haur. Kokonangan patinggarapa kagebah. Tapi bihati henteu malire kanu kitu. Terus we leumpang mapai-mapai galengan sawah. Nu akhirna anjog ka jalan nu rada gede. Terus leumpang deui leuwih gancang akhirna anjog ka tempat anu loba jalmaan. Malah mah teh lapisan. Didinya aya bah lemud jeung anakna dituturkeun ku si kampleng. Jalma-jalma para mitra pating polohok nempok kana pare nungan kari jaramina wungkul. Da pare nama beak meuni bersih. Rawing tapak huntu beurit barang serog biru hati kadinya nu araya ngareret kabeh malah bah lemud terus nyampeurkeun bari poknanya. Awewe saha ngaran maneh?
Keke jika pamajikan si Ronyoknya. Kamana si Ronyoknya ha? Jala itu ku siap oleh aing be aku berit. Ngate karunya ka kami karugian. Bah Lemud ujug-ujug ngomong kitu bae. Panon katara burahai beureum tanah ambak puguh we bi hati meningarenyag. Sabab manehna ge apan rek neangan salakina. Lareskan abdi teh pun ruh hati ngahaja ka dieu dongkap teh bade nyusul Kang Ronyo. Magitu aya datang ka rorompok. Manawi bae nuju ngadamal keneh di dieu. Puntenna ulah ngambek ka abdi teh gan. Eta pare teh sanes ku abdi, atanapi ku salaki abdi nanging yakin ku beurit. Nah make ngalepatkeun ka abdi atuh asa teu puguh teuing. Biru hati jadi ambak mun kongang mahayang nyarekan ka Bah Lemud. Ari jalma-jalma nu aya di dinya rabul ngadeuketan, malah si Kampleng ge datang pangheulana. Panon melong ka biru hati nu keur ngahegak bakat kucap. Ngadenge omongan biru hati kitu Bah Lemud turu nyarita deui. Nah make ngomong gitu si aduh hati. Kami mah wajar we lamun nyalahkeun ka si Ronyok teh. Sabab manehna nu percaya pikeun ngajaga pare. Sangkan ulah dia akan ku beurit. Tapi kanyataanna lain salamet keun ieu mah kala-kala di kabeh. Tu tempo ku si aduh hati. Bah Lemud nunjuk ka sawah, biru hati teu nemalan. Panon melong kana pare anu memang geus beak, meuni eueuh nu nyesangan ukur jaramina wungkul, malah lain sakotak atawa 2 kotak ampir saparapatna tina sawah Bah Lemud. Nu geus koneng mah beak kabeh kajaba nu beuneur hejoken. Sameme kami nita si Ronyok mah masih kene aya sesana. Tara nepi ka ledis kieu ari sisina mah sok we nyesa. Ieu mah meuni beak jiga nu diimotan. Pan pikiran untuk teh sedengkeun si Ronyok lu dititah ngajaga ayeuna eueuh di dieu. Tangtuna manehna kabur sieuneun ku kami. Ayo sebutkeun di mana si Ronyok teh. Bah Lemud jadi kekerot nahan amarah, manehna nyangka teu bener ka Mang Ronyok. Dabongan henteu kasampak dirinya sarta pare ka cidaruksakna. Ih ari juragan. Apan abdi teh pangna ka dieu teh bade nyusul salaki dan nepi ka danget ieu teh can datang keneh. Nu kudu nanyakeun mah abdi lain juragan abdi, tapi kudu we abdi ka juragan nanyakeun nah ka mana ai saraki kuring. Tadina aya kudu aya deui, mun aya init kudu aya balik. Pan ieu mangan init wungkul taya balik ka imah. Malah lamun Kang Ronyok teu kapanggih deui abdi mah rek minta ganti ka juragan. Temal biru hati jadi nafsu. Manehna wani pisan nyarita atuh puguh we tumerapna ka Bah Lemud meningarenyag. Sarta nafsu ngaburingkal beungeut geuneuk bakat ku amak jolad maju salengka. Naon sia? Dedengean jarek minta ganti rugi ka kami? Gagabah sia ngomong teh. Kudu kumaha ngagantianana ari manusia. Jeung lican pugu salah di aing da buat deing si Ronyok mantog di pugu. Kabur kanu jauh lantaran sieun didengdaku kami. Pugu mah kami rek minta ganti rugi ka maneh. Gantian balik kami tuh beak ku beuri tuh. Untung gantian rek dibejakeun kanu wajib, maneh bisa dihukum sia. Cik Bah Lemud nyingsieunan. Da sabenerna manehna ge ngarti. Pare nu ku beuri teh moal bisa ditudingkeun ka manusa komo deui daloba saksina. Ari biru hati ngahuleng manehna teh jalma miskin sarta bodoh. Teu ngarti kana urusan hukum atuh ngadenge kitu teh meuni ngajenghok bakat ku sieun. Malah beungeut meuni sepa jiga mayit hate pating sarbelah. Jajantung ratug kawas nu tutunggulan. Ngan untung di antara jalma nu ngariung teh aya hiji kolot. Anu masih keneh rancingeus. Barang ngadenge nu silih salahkeun bari pating polotot. Manehna ngarasa watir ka biru hati sabab disalahkeun bae ku Bah Lemud. Serog eta kolot maju ka hareup. Ari nu sejen silih reret horeng nu maju teh tua kampung ti lemur luhur. Kebah ulah rusuh teuing sasauran teh. Nah make mamawa kana hukum segala rupa. Mun mawa kanu wajib memang kaharti. Eta teh hiji kalakuan nu hade lamun aya perkara menta bantuan kanu wajib. Tapi ulah boga riat tekna hukuman batur sabab nu salahna ge can puguh. Buat ting abah nu salahna. Sabab perkarana teu kaharti ku akal ieu teh. Mualnya aya pare beak ku beurit, ari nu disalahkeunana Mang Ronyok.
Apaan teu mata kaharti teh? Jeung deui bah ari kaayaan jiga kieu mah. Boro-boro dijaga ku saurang aja dijaga ku 100 jelema ge moal bener. Sabab sawahna lega. Parena kanel. Mun aya beurit di tengah kotakan moal katempo nya jongjon we ngahakanan pare meureun. Nu mata kula gagabah bisi tamiang meulit kabitis. Nu tadina abah rek ngahukum ka Nyi Ruhati, akhirna abah anu dihukum. Sing sadar bah, ulah sok hayang meunang sorangan. Dengekeun je caritaan kuring. Sabab kuring teh ku balarea dipercaya keneh jadi tua kampung. Naon gunana ku abah diajak ka dieu atuh, lamun moal didenge caritana mah. Tema tua kampung bari pepeta. Sakapeung nepak dada, sakapeung nunjuk kabah lemud ku jempolna. Sakapeung deui ka Nyi Ruhati nu keur colohok. Hatena bungangang, da aya nu mang meunangkeun. Ulah rusuh badua, hampura we tu hampura. Abah teh amak kitu jeung baluas nembo pare nu ruksa ku beurit babakuna mah. Ayeuna mah kieu we atuh. Kumaha carana sangkan Mang Ronyok ka pagi? Sabab abah mah tetep hayang minta katerangan ieu nu jelas ngeunaan hayeu. Na ditungguan dawan teh ku manehna. Naon sababna beurit meuni teu kanyahoan ieu? Boro-boro aya nu paeh ku. Beurit teh aya teu aya tabak-tabakna acan. Sarta nu nungguna leungit deui. Bah lemud berada leuleuy tapi tetep kawas teu narima kana kanyataan. Nyalahkeun ka Mang Ronyok nu dititah tungguna. Abah mah ulah waka nyalahkeun ka Mang Ronyok sabab sing kaharti atuh sawasa kieu legana moal bisa ditalingakeun ku sorangan. Komo deui dina kaayaan peuting sedang beurit apaan lemut moal kaciri lamun keur ngahakanan pare. Lamun kapang itang tu norolong lumpat asup kana liang. Jeung deui jalma hiji moal bisa nalingakeun sawah nu sakilobana atuh. Tah kulantaran kitu, kasisikeun heula pikiran anu ngaco bah. Kuring teh tua kampung boga kewajiban pikeun ngabela rakyat leutik. Najan misal lemur ge jeung Mang Ronyok, tetep kuring mah nyaah. Tah ayeuna mah mending keneh urang neangan heula Mang Ronyok we. Manehna ulah waka disalahkeun tapi kudu dibuktikeun. Jeung deui bisi meunang kacilakaan babakuna mah. Kurang kudu diteangan serta ditulungan. Tak kitu ayeuna mah tuh bah. Tua kampung para mitra beuki tegas bae ngomongna. Manehna geus apal kana sifat bah lemud nu licik jeung tara bisa diajakan badami. Ari-hari teu aya jalan pikeun meupeuh ku omongan. Atuh meuni merekpek ngomongna ka bah lemud. Sarerea ngarasa panuju pisan. Malah si kampleng ge bungaheun pok ngilu ngomong bari nulak cangkeng. Nya bener balah. Ayeuna urang tiangan heula Mang Ronyok atuh bisi cilaka. Ulah waka disalahkeun teuing da karasa ku kuring ngajaga pare ti serangan beurit teh teu gampang tuh bah. Jempe sia kampleng ah. Montong pipilueun kana urusan kami deuleu. Ieu bagian kami jeung tua kampung. Sok atur batua lah kudu kumaha maluru si Ronyok. Ka mana neanganana ngarah kapanggih. Sabab pare kuring kudu kanyahoan jujutanana ieu teh. Ulah rigil teu pugu ieu. Apa anu batur mah henteu biasa we ngan ukur dekok tengahna. Sisina mah aya keneh. Nah, sawah kuring nepi ka ladis. Moal bisa balik modal ieu mah. Cek bah lemud bari ngareret ka tua kampung. Si kampleng mundur deui bari seuri. Henteu amak disentak ku dunungan teh. Sabab geus bisa milu nulungan ka Mang Ronyok anu memang teu perlu disalahkeun. Ieu ayeuna mah bah kieu we nya. Pikeun ngabuktikeun urang teang heula. Nyatana ka imah Mang Ronyok ngan samemeh urang tanyakeun heula anu bener ka Biru Hati. Datang tu manehna ge nyahoeun kana kaayaan di ditu meureun. Cek tua kampung bari ngareret ka Nyi Ruhati nu harita keur colohok bae. Oh nyape ka tu? Sok we tanyakeun ayeuna ngarah kasaksian ku sadarea. Nah ka mana nu sabenerna si Ronyok teh? Kenapa gawean teu jujur ngan ukur hayang gajihna bae si bedul teh? Ngurus tunyung sia. Bah lemud tetep jiga ngunek-ngunek ka Mang Ronyok. Da harita ge mun teu aya tua kampung wah lapur, Biru Hati teh moal burung disiksa. Abah mah kadinya deui ngomong teh. Cicing we heula ieu mah bah pasrahkeun ka kuring pikeun ngurus nama. Moal bener ku abah mah syukur hayang menang sorangan atuh. Cicing jempe heula kuring rek nanya ka Nyi Ruhati. Tua kampung ngadeuketan ka Nyi Ruhati. Biru Hati, cik caritakeun nu bener ieu teh na kumaha ari Mang Ronyok teh.
geus aya balik atawa acan ka imah mun geus aya bejakeun we mun can aya bejakeun deui ulah aya disimutan moal naon-naon teu acan can aya mulang ka imah mun geus aya mah keur nanaon atuh kuring los-los ka dieu sajauh-jauh bisi patua kurang percaya mah atawa henteu percaya hayu urang teh ka imah kuring garadah ka unggal pojok bisi magarkeun disumputkeun ku kuring mun salaki kuring teu balik deui tangtu kuring rek minta ganti rugi ka Bah Lemud sabab yakin salaki kuring teh diparabkeun ka beurit ku manehna buktina taya mulang geuning ceuk biru hati jiga nu hayang puas atuh sareuri jalma nu aya di dinya iwati Bah Lemud duja medud ngan henteu ngomong mah ukur mun deuli nya syukur mun kitu mah tapi bisi Bah Lemud panasaran hayu atuh urang teh ka imah bibi di ditu urang buktikeun ku sararea hayu atuh Bah malah mah ku sararea kudu init keur saki mah ye urang tareang ka imahna biru hati bisi si Abah kurang yakin ceuk tua kampung bari nonjok ka Lemur Cilangkap hapunten para mitra aya gangguan heula ye ayo atuh urang garada di ditu lamun aya rasakeun siapa males di aing dicacag sia si Ronyok teh malah pamajikanna ge disiksa sia ku aing ngabohong sia kamreng ayo urang ini teh Bah Lemud jiga nu ambek bring sararea arinit ngajugjug ka Lemur Cilangkap rek ngagaradah imahna biru hati kaayaan para mitra beuki beurang bae panon poe karasana panas meunih ngahareab jalma-jalma anu ngajugjug ka Lemur Cilangkap meunih ngaleut mapai galeng terus mengkol ka jalan satapak akhirna anyog ka jalan gede tuluy ngajugjug ka jero lemur Kelila geus tarepi sararea ngaliud di buruan bari biru hati gewat mukakeun panto pok nyarita ka tua kampung. Patua mangga tugar kalebet ngan ulah sadayana bilih imah runtuh da geuningan palupuhna geus bareula ieu teh. Nah kalebet Abah gara-gara dah imah kuring tateangan salaki kuring sing kapanggih. Sok bi lah keun urang teangan ka jero. Hampura ieu nya sabab kuring rek neangan Mang Ronyok di jero imah ieu. Pikeun ngabuktikeun ngeunaan Mang Ronyok. Hayu atuh. Urang ka jero tong lobating lah bisi ngaribut di jerona. Oh ayo nambah dua di heula kuring rek nuturkeun we. Bah Lemud rarat reret naksir imah Mang Ronyok. Nu sejen teu daraek asup ngariung bae di buruan bari melong ka jero imah. Akhirna nu tiluan arasup babarengan. Biru hati kalayan sabar nempokeun imah nu digaradah kuduaan. Bah Lemud jeung tua kampung tengah-tengo ka unggal pojok. Ka kamar di tempoan, kanu buni di singkaban, meni sirikna teu diabrik-abrik kabeh, malah kah goah ge di tempoan. Tapi tetep Mang Ronyok teu kapanggih. Atuh reg we Bah Lemud eureun kitu deui tua kampung. Kumaha Abah? Aya henteu salaki kuring teh? Tu tempo sangu geus tariis deui lantaran ngahaja nyadiakeun salaki kuring. Tapi nu disadiakeunana teu aya datang, malah ieu teh beuki yakin. Kang Ronyok teh teu aya di sawah geuning di dieu ge eueuh. Nah kamana atuh dikumahakeun ku Abah teh? Tek di mana ngagantianana? Kuring hayang digantian ku jalma dewe sarua jeung Kang Ronyok. Ceuk biru hati jiga nu keuheul. Panon melong ka Bah Lemud anu kerung. Manehna bingung nempok kaayaan kitu. Atuh teu bisa ngajawab ukur colohok ke kawas nu kasima. Tapi tua kampung gewat nempas manehna mah leuleuy bae. Geus bi geus ulah kamalinan teuing. Ayeuna mah yakin Mang Ronyok eueuh. Memang bibi boga hak pikeun minta tanggung jawab di Bah Lemud, tapi ulah rusuh teuing kudu aya aturan nu tarapti. Sok-sok urang dariuk heula Bah, sok dariuk. Gek tua kampung diuk malah biru hati ge diuk. Kitu deui Bah Lemud nurutan. Ari jalma-jalma nu aya di luar ronghok dina lawang, bangun panasaran malah mah pok si kampleng nanya rada bedas. Kumaha Mang Ronyok teh Bah? Aya eueuh. Di mana cenah nyumputna? Buru-buru kaluarkeun urang ajak badami jeung kuring. Cicing sia kampleng, ngomong jeung cara daek lalaunan sia. Ieu mah urusan aing deuleu. Mane mah teu kudu ngilu campur ngajadog we di dinya sia. Cek Bah Lemud bari molotot. Kawas nu ambek ka bujangna. Nenang pipikiranna para mitra selang-seling. Tapi si kampleng ukur nyerenge manehna mah asa meunang bae lantaran yakin Mang Ronyok teh teu aya di imah.
Harita para mitra tua kampung tuluy nyarita deui. Keun ebah lah ulah didenge teuing si kampleng mah. Ayeuna mah kieu ebah ye. Kumaha karep abah lamun geus kieu? Sabab ayeuna mah geus yakin anu disebut kurang ajar ku abah teh yakin eueuh. Artina mah Mang Ronyok teh teu aya balik cenah ka imahna. Tapi pan nasibna can kanyahoan. Sedengkeun bihati menta pertanggungan jawab ti abah cing rek kumaha lamun kieu. Wah gampang. Urang teh anganeula ka unggal tempat. Kuring mah moal mere ganti karena ka pamajikanana sabab kuring geus yakin keur meunang karugian. Ayeuna mah urang sarua rugina we, kuring rugi ku pare nu sakitu lobana. Ruhati rugi ku salakin bleungit. Tak kitu wae nu batua. Jadi impas we. Biru hati ulah nyalakeun ka kuring, kuring moal nyalakeun ka biru hati. Sabab leungitna Mang Ronyok lain ku kuring. Tapi teu kanyahoan, memang ari jali sababna mah alatan digawe di kuring, tapi da Mang Ronyok nu minta pagawean ka kuring. Jadi ayeuna mah urang silih bebaskeun we kitu. Cing cai kitu, wayahna we rugi ku jalma hiji mah. Da kuring rugi pare sakitu lobana. Teh Abah Lemud nyarita tegas meningarenyag biru hati. Sabab nyawa jelema leuwih mahal batan pare. Jeung di manehna bakal rugi salilana lantaran moal aya gunung panangeuhan. Moal aya nu ngabantu kana kahirupan manehna. Ceuk paribasana peunggas rancatan. Pok nempas bangun haneueul. Hi, teu bitu bah. Sabab abah mah mere pagawean teh nu teu munasabah teu kaharti ku batur, pek we pikir. Moal aya jelema kudu ngajaga pare nu sakitu legana. Sedeng beurit sakitu lobana. Nah kumaha mun salaki kuring beakan beurit? Buktina ayeuna ge geuning teh aya balik. Kulantaran kitu tetep kuring mah rek minta ganti rugi. Sabab ka kuring moal aya nu ngabalanyaan, moal aya nu usaha. Kudu kasaha minta tulung. Dulur teu boga, anak teu boga, kolot geus mau. Nu matak rek minta ganti rugi kuring teh. Wah. Nah, baca yang meunang sorangan. Apa nu hayang digawena ge salaki maneh? Sarta maneh sanggup ngajalankeun tugas di kami. Tapi nah ayeuna bet ngomong gitu. Eta masalah salaki maneh atuh. Ceuk Bah Lemud bari muncereng. Manehna keuheul ngadenge kitu mah. Ieu abah satadina mah salaki kuring trek bumela ka abah. Nu ceuk manehna sobat cenah tapi kanyataan kalah kanganggap kuda. Da buktina ari mere pagawean sakitu beratna tapi ari buruh ngan ukur sapare 10 kilo saminggu. Sedengkeun mun pare aya urut ngahakan ku beurit. Salaki kuring dedeung da. Gaji moal dibikeun pan teu umum jeung batur. Nu kitu teh hayang untung nabung kucik atuh nu kaharti ku akal. Mere pagawean kudu kaharti sarta saimbang jeung gajihna. Rek tanyakeun ka patuana bener ari jelema kitu jiga abah. Biru hati beuki wani wae. Nasian yang kata bener ka kami. Apa neta mah kahayang si Ronyok deuleu sia. Manehna geus sanggup narima pagawean kitu. Nah, make nyebutkeun sanggup ari mung atuh. Jambe sia Ruhati. Kami moal ngadenge caritaan maneh deuleu. Mun maksa ngenta ganti rugi dirarajeuk gimana sia ku aing deuleu. Bah Lemud pramitra ngambek beungeutna meuni geuneuh. Atuh bingung Biru Hati teh. Sabab moal aya pameunang ari ngomong jeung Bah Lemudna. Red katua kampung jiga nu menta dipangjawabkeun untung tua kampung surti. Heup ulah kamalinaan teuing bari naoge. Ayeuna mah kieu wae nya ye. Perkara leungitna Mang Ronyok, urang urus ku sararea. Urang teangan sing kapanggih. Tangtukeun watesna nah saminggu atawa sabulan. Mun dina waktu sakitu teu kapanggih, Bah Lemud kudu mere parurugi minangka milu bela sungkawa kanu leungit. Sabab leungitna keur ngajalankeun tugas. Omat ieu abah ulah nyangka goreng ka Mang Ronyok. Sabab geus yakin pare teh beakna mah ku beurit, lain ku Mang Ronyok. Tah kulantaran kitu, abah salaku dunungan boga kawajiban pikeun milu sungkawa kanu ditinggalkeunana nyatana Biru Hati. Sabab Mang Ronyok teh leungitna keur ngajalankeun tugas nu ditibankeun ku abah ka Mang Ronyok. Sedengkeun pamajikanana nu katelah Biru Hati teu boga hak pikeun menta naon-naon. Sabab geus kitu kanyataanana, Mang Ronyok teh kudu leungit dina mangsana lakon gawe. Da kitu wae na Abah, kumaha satuju lamun kitu? Huleng teh para mitra, Bah Lemud ngahuleng. Manehna rada keuheul ku tua kampung sabab caritaan ukur nyedakeun bae ka manehna. Jiga nu mang meunangkeun ka Biru Hati. Tapi akhirna manehna ge ngarti bari pok ngajawab.
nyatu naon atuh ari kitu mah tapi kumacarana neangan-anak jeung nimang rupa naon kudu mere tanah bela sungkawa teh nya cara neangan mah urang pada mikeun deui kuring rek minta bantuan ka tua kampung nu biji langkap keun gampang nu kitu mah basang sabab ayeuna mah geus jadi kewajiban urang sararea pikeun neangan-anak nu penting mah abah kudu mayar kumang rupa duit atawa pare ka biru hati minangka tanda bela sungkawa atawa minangka panyecep keur kulawarga nu kalengitan mangronyok lobana gumantung kana pangabutuh kulawargana sabab tangtu ieu teh mula sara nu leungit sok sanajan teu kapanggih layonna oge tak kitu perlu mah kudu perlu pisan ulah ngaberatkeun ka kulawarga nu ditinggalkeun tema tua kampung tetep mihak ka biru hati ina bat kudu mula sara segala rupa apaan can puguh maot si Ronyok teh buat ting kabur buat ting aya nu mawa nah make kudu kitu udah kemana wae tuh patua nah dikira diwadalkeun si Ronyok teh ku kuring eta mah sarua jeung ngahina tuh ka kuring bah lemud nafsu aya abah masuk aya wae ceuk kuring ge urang teangan heula lamun teu kapanggih dina waktu saminggu harita nya hartina Mang Ronyok teh maot sabab lamun nya ge aya nu mawa ari nu mawana siluman rek kumaha cing kan sarua jeung maot meureun nu mata kudu dipulasara ngarah bisa nulungan kana kasusah Mang Ronyok nu aya di alam siluman tapi punten bah ye lain nyangka diwadalkeun ka Mang Ronyok teh lain ieu mah bisi wah dengar dia dua di kitu mah muanya los-los kanu kitu patut ayeuna mah kieu patua lah ieu urang teangan heula nu bener ieu lamun saminggu henteu kapanggih hartina si Ronyok maot geun abah rek mayar pare 2 kintal asal bangki si Ronyok kapanggih heula mun teu kapanggih rek mere sakintal wayahna ulah nalawarnya sakitu we lah nuhunnya lamun teu daek haji moal dibayar da kitu kaputusan abah mah heug atuh tapi kumaha cek biru hati ya satuju atawa henteu sabab kitu kaputusan tibah lemud teh tua kampung nanya ka biru hati nu keur ngahuleng manehna asa diingetan ku nu ngaromong buah-buah salakina diwadalkeun kabah kubah lemud ka siluman mangkaning salakina teh geus teu sanak teu kadang sarua jeung manehna atuh meuni lieur karasana kana sirah biru hati sedih jeung bingung jeung waktosna kabujeng seep.